Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Asti Awalur Ramdan. Di dieu abdi bade ngajelaskeun rajah dina pantun Sunda. Contoh rajah pamuka pantun mung ku abdi di dieu moal didandingkeun. Nyuk-jruk catur juru pantun, ngaguar carita buhun, nu diteunden urang samper, nu diteunden urang samper, nu ditunda urang ala, masing rambai caritana, hejo lembok caritana, ahung pun sapun kamaha agung, kamanggung nedak papayung, kuring rek diajar ngidung, nyangidung carita pantun, ngaguar carita buhun, ngahudang carita lana, dak puguh dak kuring catur, ngebat mapatahan carita, molongpong jalan sorangeun, timendi pipasieun, timana picaritaeun, tetep mah ti kahayang. Contoh rajah pamunah atanapi panutup pantun. Pun sapun kasang rumuhun, pun sapun kamaha agung, paralun kapara karuhun, nu bihari mangkawidi, kabujangga hampurana, bisi gantar kakaitan, bisi tali ruruhitan, nempuh nyuk-cuk nyorang cugak, panyinglarkeun pangmusnahkeun lastari anu dipamrih, cag tepi ka dieu. Supados langkung jelas, mangga urang kupingkeun sinareng tengepkeun ti kurum simkuring. Sampurasun bawiraos merenah dina tempatna, Ati bade ngadungikeun naon anu disebat ayeuna ku sakumaha diperjobikeun ngeunaan pataosan dina rajah Sunda. Upami ditinggal tina asal usulna hapunten, rupina mah tepatos uninga jelas sareng bilih lepat sakumaha anu diuningakeun dina budaya mangrupi warisan tata krama sareng budi pekerti ti para leluhur teh. Salajengna dina rajah teh dihartoskeunana dina leresan ieu teh mangrupi mantra anu dikaji, anu dimaksud tujuan eta mantra kajian teh kanggo kaselamatan. Sapertos mantra-mantra anu disebat dina pangertosan dilebetna kalebet kana salah sawios raja, diantawisna aya jampe, aya oge anu disebat asihan, aya oge anu disebat singlar, aya anu disebat yang jawokan, aya anu disebat ajian. Ari jampe diantawisna salah sawiosna anu kalebet kana pamifungsi sareng guna nama panginten nu disebat kanggo hal ngobatan atanapi sagala rupi anu panyinglar eta tina panyawan. Upami asihan biasana asihan kanggo narik simpati nu sanes anu disebat kalebetna sapertos kana pelet. Upami ayeuna nu disebat singlar biasa nama dina singlar teh kanggo panyinglar roh-roh halus sapertosna hal-hal eta.
lajeng saupami ayana disebat yang jawokan biasanya dianggo dina kanggo ngawitan aktivitas atau nanti kanggo ngawitan dina kagiatan naon putih anu dikerjakeun ku para sepuh kapungkur. Salajengna upami ajian mah eta mah kanggo hal anu disebat kakuatan lapas kapungkur. Nah kalebet raja di salah seriusna dihartoskeun mantra anu gunana eta mantra kanggo kasalametan. Upami ayeuna ditinggal kana asal usul raja nemawi hapunten diwih kirang sapagodos ada nepi diwih sanes dina tempatna. Jadi aki mung nguningakeun sakaterang aki rutinama diantawisna kumargi kapungkur dina anu namina pantun janten dina seni pantun teh salah sawiasna diantawisna kanggo hal anu sifatna supados aya dina kalancaran janten raja dianggo salah sawios bubuka dina seni bidang pantun waktu sapungkur pantun buhun teras oge aya dina seni-seni karawitan sanes anu dianggo awalna kanggo eta muka acara teh nu disebatna kidung janten kidung bubuka di awal dina seni mangrupi salah sawios lagu anu diciptakeun pikeun di awal anu di lajeng deui upami ditinggal dina struktur raja aya kontek dina lebet tradisi kapungkur teh di salah sawiasna kontekna kebiasaan warisan tata kerama budi pekerti dina sagala rupi bidang eta garapan rupi nama sepuh kapungkur yakin bahwa kungalangkungan raja teh mangrupi salah sawios doa. Teras deui aya fungsi-fungsina diantawisna anu tadi disebatkeun aya fungsi raja na anu kanggo bubuka sapertosna diantawisna aya raja pamuka. Teras deui sajabi ti eta nu disebat aya raja pamunah biasana dianggo dina panutup. Salajengna aya nu namina raja panglokat aya oge aya raja anu kanggo sapertosna dina prosesi Sri Pohati pesta panen atana penon pipi kanggo eta dina mare sagala. Lajeng upami ayeuna ditinggal dina contoh salah sawiosna rupina pribados sakedih nyontokeun anu namina dina eta raja teh aya kalimat-kalimat anu disebat sapertos ieu dina raja kanggo rarakan Sri Pohaci ya sapertos ieu aya nu disebat kalimatna tiasa diamati sapertos ieu raja kanggo rarakan Nyi Pohaci niru tamprak ning iman hihit kekeper ning iman dulang kituk ning iman parako bengker ning iman hawu dungkuk ning iman suluh sasalat ning iman seeng kukus ning iman dina hartos eta nu disebatkeun perlengkapan anu dipawon anu dimaksad kanggo ngahirupan sadinita. Teras anu disebat ning iman dina hartos nate pengabdian sagala rupi sanaos bari bentukna eta parabot namun sepuh kapungkur hal eta teh percanten bahwa eta ngahirupkeun. Nah janten benten saupami dina bentuk kalimat eta hapunten sakedik aya nu disebat raja dina budaya Sunda versi di zaman modern sapertosna dina mapan panganten aya nu disebat raja
supados aya dina kalancaran dina panganten biasana aya prosesi di sapas dongkap kanggo mapanna panganten. Kalimatna sapertos apunten aki ngahariring sakedik. Bagja teman bingah teman alaki nuhun panuhun sumangga geranya linggi sumangga wilujeng cali di anti-anti kamari dilanglangan kasimpangan ditalungti kanu imit sugan geus nyeberan beja nu kaset anak ingnu kembang kaheman malati asih wangi kasturi nah salah sawios iya anu disebat kidung dina salah sawios seni karawitan atau nabi naon wae dina prosesi seperti anu disebat nembe itu intina bahasa-bahasa sastra anu disebat mantra tadi anu mantra eta seakan-akan kanggo kasalamatan disebat raja. Jangan upami aya versi di zaman modern, di zaman milenial, penghuni manusia di zaman milenial anu tinantos moal percanten karena versi-versi anu disebat buhun. Aya hikmah, aya manfaat sareng madorotna tinantos jangan upami ditinggal strukturna atau napi dina bentuk raja kanggo hal sagarupi teh aya kontek kolonial teh anu diibaratkeun socana bolotot cepilna rebing bibirna jebrek hartosna dina matana bolotot teh sadunia tiasa katingali tinggal langkungan versi ramat loka atau napi nu perdialan upami ditinggal hal eta jantan pertarosan nah hasil pendidikan kapungkur tiasa seueur manfaatna kanggo sagala rupi upami ayeuna hasil pendidikan kirang manfaatna eta panginten hikmah tina bentuk bahwa dorongan sepuh sareng hajabina atanapi versi-versi pendidikan di zaman milenial nu tinangtos benten dina bahasana upami dina raja nu disebat tadi bahasa sastra salajengna aya anu disebat upami perbandingan bahasa Sunda anu tinangtos bahasa Sunda mah saunana teh dina hartosna bahasana tadi pohaci seperti pare anu tinangtos dibandingkeun sareng bahasa Indonesia anu disebat sangu atanapi ayeuna taroh upami sebat eta teh beas mung hiji-hijina beras tapi di orang Sunda anu hartosna bahasa sastrana beas dibungkus ku daun jadi timel beas dibungkus ku salah sawios daun nganggo ragi janten peuyeuk terus sadayana beas nganggo dicayan dina kasrol sapertosna janten liwet beas di kumah sareng hadeutina dugika biasa dina hartos bahasa Sunda mah aya 40 hartos sedengkeun dina bahasa anu nasional mah mung beras sagala rupina teh beras atanapi bentukna eta teh nami-namina beras. Tah eta panginten dina faktor bangsa. Terus naon margina upami ayeuna bentukna anu tadi kirang mati atanapi kirang aya gunana dina bentuk raja anu tadi aya faktor-faktor di antawisna panginten anggapan anu orang-orang bahwa itu menyimpang dina hal hartosna menyimpang tina keyakinan diri atanapi jati diri jalmi nanti terus di salajengna perhatian sareng dukungan ka paguyuban seni anu tinangtos pihak pamarentah dina waktu ayeuna kirang hapunten anu kasuhun rupina mah bawiraos kirang marenah dina tempatna mung sakitu anu sauninga billahi fisabilillah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun anu parantos nonton, teu hilap, subscribe